orang tercatat ka ulama, tersasarangan sareng ulama, bisi gitu. Bisi ieu mah nya da sanes bohong, bahkan ieu teh kasauran Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kahiji lamun urang jauh ti ulama mangka Allah bakal nyambut kaberkah. Naudzubillah ya min. Mun urang jauh ti ulama, jauh ti ajengan di kiai, ya minimal jeung ustad gitu ya. Bakal urang dicabut kaberkahanan nu aya dina diri urang. Hartana moal berkah. Ya, umurna eueuh kaberkahan. Terus ririwit jeung ririwit. Ya, aya harta teh ibu sadayana. Anu berkah teh kumaha lain loba. Tapi anu manfaat maslahat. Ya, da loba oge teu katuang terjadi manfaat. Moal maslahat diangge tanaga-naga nya malah jadi riwitkeun urang sadaya teh hiji bakal diangkat, dileungitkeun, dicabut kaberkahanna ku Allah Subhanahu wa taala. Bakal seep teu puguh. Nya. Nu kaduana mun jauh ti ulama maka bakal diciptakeun pamimpin-pamimpin anu darolim. Panguasa-panguasa anu teu nya teu wijaksana ka masyarakatna, ka rakyatna. Tah eta. Ya, bakal aya pamimpin anu dulurna Firaun bukarari. Nya anu teu adil mimpinna. Eta teh salah sajina dampak lamun jauh ti ulama.